Rusras kayak itu kan dia ras karena kewajiban kalau jadi korot mengalahkan suluh mengalahkan syahid tapi kan baik daya sidawala ini wirgining sih dan tepukuh alamatnya duka di mana negara naon karena puguh mah putri raja kakasihna Dewi Wirgining sih disuhunkan nomor HP sanajan ayeuna akan nuturkeun indung suku hayang nyaho nepi ka perbah mana sawa kuring ingat cek kiai asa kayang tang tupareng gareng dawala bapak teu nyeri abdi dicarekan ku bapak ditunung ku bapak geus bae da kolot kitu kemudian mana kitu ge melang sieun ditampik batur sieun dihina batur tapi keun bae bapak da geuning pangna ngaronjat oge harkat darajatna wibawa komarana nepi ka dijadikeun rasul nepi ka dijadikeun nabi ulul azmi al amin Muhammad Rasulullah teh geuningan dibaledogan ku tai onta ge istuning keukeuh panteng hartina langgeng dina pengabdian teh teu robah meunang ka bunga meunang ka peurih teh anger we ngabdi terus pek maung pek badak ngahaturkeun nuhun ieu ka TPI Televisi Pendidikan Indonesia parantos tiasa nayangkeun seni tradisional khususna wayang golek ngangkat harkat darajat kesenian urang TPI TITI mudah-mudahan jaya di udara salalamina nya nya tiasa ngarawat kesenian urang budaya urang anu ampir ngalalep sawab kaseret ku budaya-budaya deungeun lain ulah mikaresep budaya deungeun ngan kahayang teh cing sajajar we cing sarua da sarua pomo ai wayang pan anu pinuh ku palasipah ku palasapah sabab ai kabudayaan teh anu aya petula patalina jeung peradaban nya kitu cing aing oge alhamdulillah kan ieu mah HTW tetep kebedol di mana atuh ayana Wirgining sih tapi keun we mending beberah Kang mending beberah teh oh di beberah oge da teu perlu angere peurih majikan malum keur gandrung liwung kudu digelung tepaingan baheula euy dina zaman Ramayana rohwana ieu kapelet ku awewe teh boleh ngahariring ininya raja aja teh kumaha tah ngahariring cing iya anu gelis Wirgining sih gelis di mana atuh ayana kamana kuring nyamperkeun da teu puguh padumukan ngan ukur kabayangkeun dina hate sanubari anu sakieu ieu batin keur kabetri ku jaladri ka asih keur digumanggaming ku galura kaheman dedek tulungan pamardiano pangmekelankeun ieu kuring atuh keur meuli-meuli udu teuing anu gelis Wirgining sih buah ati kembang soca mustika akang di pawenangan piraku erek laksana ampun jeng
ngadahar sangu jeung sate kala subuh minum cai kala bungka aing tak kitu ngabeberah mah kudu kitu la ilaha illallah aduh eta sedua lah kelanan tong kabebeledugan mak jeung bapak teh geus kolot saha nu tanggung jawab mangalakeun cai mangalakeun suluh apa deui teh geus miape ka sini tong tuturkeun aing da pugu dewek mah geus sakieu baru karena geus sakieu buktina tong milu sangsara kabeh geus ya balik itu kieu ye sabenerna mah naon diusir kuring oge diusir kumaha tuturkeun sia dumeh kieu cing teh turunan ti bapa ada nyeri kuring hadapan urang teh buruk-buruk papan buruk jati nya hade goreng jeung dulur ngaran jeung dulur jauh sila tepungan anggang sila teh gering silubaran pae silih rasanan tong boro jeung dulur jeung tatangga apa geus jadi kewajiban manusia digitukeun tah ajan pikiran kenyahan wes tong dianggap kuring goreng hate kalau jadi dulur cek kuring mah pangna cepot punten ieu pangna cepot nepi ka kitu teh turunan ti saha tapi ulah kitu-kitu teh da kakolot atengeuna kuring oge turunan ti bapa mak keprok ti tukang mak katingali keprok kok dikitukeun bisa dikitukeun marukana teh ngadukung mak turunan ti bapak teh palai putri palai kagungan garwa ka putri raja ti nagara Sekar Mume nya eta ka mak apa eta teh bapak teh putri raja bapak gitu kasep nah bapak kasep dikitukeun kakarakan maneh keprok mak tatangga sugan teh tengah gembrong keprok ada raya tetangga teh aya heuteun narabeuh henteu dawa acara mulai euy kitu ai sugan terek narimakeun kolot digitukeun teh kalah malikeun tuturkeun sia tuturkeun deuleu aing ludeung teu dibaturan ku sia ge ini sia inet tuturkeun deuleu hayang ini jadi ka aing sia teh minangka beda-beda teuing tak kitu kuring mah dek kitu dek kieu ge hayang barang we nu jadi dulur hayang reurejeungan hayang ngulutuk batura kejebur caina we apan geus ngawangun loloreun hitungan kuring teh kereta apina beureun akad teh gelas si eta sok maksa kenting mana sering teh bodor ulah ya ini keukeuh deug si eta tak kitu sabenerna mah ai bieu naon kan sabrak we keur bapak SSS nu rek ditepungan ulah bisi pajarkeun bere main lain dek minta restu kadar eta itu piraku meureunnan teu merekelan minta restu kadang eta bere duitnya ditarima we minta restu kadar eta barang bere atuh mah nya teu ditarima rezeki lain teh rezeki cece niat kayaknya oh pak hiji sidik mah barang lol oge geus jampak tadi na meja teh naon taplak kitu ceuk ge tak kitu we ka ngan ulah lepas teh eta pikiran bang berangkeun saja jalan cing percaya we kana murah asih pangeran urang aya kahayang sakieu asa kayang tang teu parang Allah mah bujang hingga menta sakitu urang apan maha dina sagalana ngayakeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina apan teu ngedekol-dekolacan cekap kukun payakun teu geuning apal
tapi maseon apa gini karena kun payakun apa aing teh guru aing teh Kang Tetep jeung Ustad Tete Kang Aen we bae dienakeun Ustad Empud anu geus mulak genep geus kolot diajar musikna kadang barang nuju raos imbawat cana di satengahing marga ieu patih utusan ti nagara Giriretna nyaeta kautus ku raja Sang Nalendra Prabu Kandakamurkan wireh eta raja teh kagungan putri gelis kawanti-wanti enah kabina-bina ari kakasina Dewi Wirginingsih penak dina impenan jadi kuhal sakitu ieu patih teh kautus pikeun milarian anu ngaran Astajingga halum mampat di satengahing gegana awas padar nerakator awas pada nerakator pada tumarangan pada itu nah eta teh jelema teh keur mikiran togel gitu hai sampurasun saha cing ganggerong teh kumaha mun pepeus ya ganggerong aing di mana supaya kadengeun deh dina kulawarga di lembur dina aing teh cocorowokan di lembur batu teh keur maraban manehna siapa di mana iya kaula ye naon dari itu aya penggawa gini gitu lho nya ada cing hati-hati berikan nulungan orang
Jokowi we siri deh mana nu meh urangnya nempor regad anu sakil kokoroi nu mau jalan ngomong lagi aduh ampun Gusti jalan murah aing lah aduh kira paling peng gitu sabar hati Gusti eta rupa punten asawi aduh ampun sadar dari punten ya hai kaget kunirahan ningali kaget kunirahan ningali asa kukarara geteng kukakarawe nempo bentuk jalma modegi paling dugi ka bebeureukeut hapun teh Bang ya sawios mangga apan ngahibur batur teh urang teh sarua jeung ibadah keun atuh bentuk kieu ge hitung-hitung ngahibur we cara bobotoh ti Majalaya anu penek teh geuning saha teh penek tadi mun itu turulungan geuning di teh mah lapang doma teh geuning juga kawas puyuh nya nita init ka doma teh bari Depok da eta teh kijing teh atau cakang hermis gitu geus ngagoreng batur hei saha ngaran saha gimana tuh naon ieu hate kebedol we kumanehna eta ditanya ngaran hate ngan tewe kumanehna pasti di mana atuh nyai akang ge teh ni teu karasa nepi ka ayeuna teh dek teh saminggu teu dahar alah kuat leuheung eta teu leuleus nyaeta kitu atuh dola euy hari bulan puasa mah bocor nah itu ditanya teh kalah mun teh naon apunten ieu teh nuju langlang lingling pulang nuju satengah teu eling wih baran atuh adalah mau ngomong gaya paling atuh kukuring lah nu gering mah cicing ya kanya nya pake bayangkeun kanya aduh keur balu ngomong kanya mundur bayangkeun ai sakira rek sager mah kana pikiran pake bayangkeun punuk nu geulis rurupaanana lain resep kana punuk nu geulis pisan resep lagi resep kana punuk tah kanya bayangkeun punuk sinen bagja ai anjeun teh naonana anu tukang abdi ieu kuring teh adina itu semuhun nah mun teu sarupa nya moal sarupa da beda nya tak kitu ai ieu mah baheula waktu disiramkeunana teh nya eta kajejak muning nya tukang alok jeung tukang rebab beda ari abdi waktu dinyiram ku abdi mah pun biang teh resep kana rebab langsung lenyang ini jauh teh ngomong saya teh teuing jeung eta iya tapi rada nyari di bawah setik ngaran maneh saha ai ngaran abdi mah dawala baheula Mamang Amir di Cibodas apa nepi ka dawala teh pan teh dagang walu laladang jadi hirup abdi bang ngandalkeun di ladang walu nya ngaran teh dawala ari eta lancik anjeun ta ieu mah ngaranna teh Astra Jingga
emang ceuh aja teuing kuning oge saha ngaranna ngaranna teh asa jingga woi tobat kunaon teu penyakit jantung ya jelema teh naon dari kudu teh kadeuleuh naon teh ngalamun wae nepi ka anteng kitu ngalamun ka awewe Teka dulu tuh kadenge sekarang. ngaranna teh saha teh sih nu jelas Astra Jingga Astra Jingga sumuhun nah sangaran gitu dasinya itu anak kaula anak nu jadi adik anak raja alok suan meureun Cuan anak we kitu lah. cenah mah pangihin impian teh kasep lir dewa nu bungsur ti kahyangan tapi no ari ieu jeung mutu ge kasep kena coet nepi ka eueuh araheun ieu patawong-tawongan teu badi ya atawa sangaran meureun Pinang. di mana lah anjeun di mana abdi teh ti kampung Tumaritis desa Kenagorowong ta eta teh kareh ka Banasapon ku Nagara Amarta daerah Madukara Ainu jadi raja di Nagara Amarta teh Prabu Yudhistira Ainu jadi kepala daerah di Madukara Raden Permadi Den Mardi kuning nggak Madukara teu di Cianjur teh ka kidu ka Sukanagara ka ituna nya Taroskeun we dadang. tati Sukanagara teh ka kanan ka ituna teh ka Dupanak taroskeun dadang cobek kai maksud kaula jeung dadang cobek naon oh bisa ya maksud oh bawa patul-patulin oh bisa ya pangabutu we nya Dadang cobek mah taroskeun Itu. bumi nama galing di mana? taroskeun ya bumi Magaling ya beli bade nyimpang heula bade Sukanagara dinya kapan aya kan Mang Holid Iya. beli bade unyak anyuk mah belum ieu goreng tahu ya di kampung Tumaritis semut deka mana biasa we apluk-aplukan kulan nu ieu nuturkeun indung suku abdi teh nah maksudna bade ngalalana ieu nuturkeun dulur tah ieu teh pun dulur teh gering naon hayang kawin hayang kawin ciri hayang kawin teh ka saha kawewe dari teh lalaki heuh eta awewe nepi ka hayangna teh nyeta eta naon teu eta we teu pantes Itu etis dicaritakeun oge lah. teu etis dicaritakeun oge seolah-olah ieu teh piit ngeuneup-ngeuneup pasir jog-jog neureuh buah loa ngajul bulan ku asiung malengpeng pakel kumuning kitu da kitu abdi teh sini hirup di rumah saya piit ngeuneup-ngeuneup nu teu tua-tua dosa ai tahu nyari saya teh masa kumaha oge Ngajul bulan puasa kan. nya eta awewe na urang mana rumawi duka urang mana-mana nama ngan anu jelas ieu teh kahayangna teh ditungtung langit make jeung hayang kawin ka putri raja putri raja seutik-seutik nyambung tapi ini rupa ieu teh jayana teh saha awewe anu dipi ka hayangna anu dipi kapalaina teh sate ngaranna teh Virginia Virginia sih hah Virginia sih hah Virginia sih ninggih teh kana ceuli aing ngaranna teh Virginia sih woi
Rawas atuh jelema mun suka teh ngagabruk. Borok wae nek dikitukeun tah. Lamun enggak gabruk ka dieu mah dikitukeun oge moal teh ka ditu. Mari karunya ka si ieu. Kunaon ai salira? Aduh tobat. Ngaranna teh Wirginingsih. Aduh. Allah. Ai maksud ke sarua ngadina rupa ieu. Putri Raja di mana panggih? Ai panggihna teh teu pira dina ngimpi. Oi. Aku arah. Dina ngimpi Sumuhun. Malam naon? cing malam naon? Harita teh malam naon? Malam libur. Malam naon? Malam Jumat. Hah? Malam Jumat. Malam Jumat. Oi. Ai sia kunaon ge karepesan. Luas arah. Itu jelema ngagebeg wae. Sarua pisan ieu. Panggilnya di mana? Cing di mana panggihna? Di rel. Salah. Lain di taman menurut. Di taman. Oi itu. Geus bandar. Man mini. Aduh. Kieu teh nama. Cing. Ulah. Ai kaula teh ua na Wirginingsih. Sahulan. Ua na Wirginingsih. Aduh, ya, wah ini dah cicing. Awas kawan. Sadar. Wah. Duduk teuing. Waduh. Nuhun, wah uken, wah uken. Beda ceuing, atuh ngambak ceu ilis. Kaula teh boga adi jadi raja. Kakasihna teh Prabu Kandakamurgan. Ari kaula teh lanceukna jadi pati. Ai raja kaula teh kagungan putri kakasihna teh Wirginingsih. Nyaeta hayang kawin ka sajingga. Alhamdulillah. Gusti nuhun. Pucuk nih. Nah, tere kawin aing cicing. Montong haripet ku teu teureuyeuh. Dona teu sangka sia bakal papagi jeung si teteh. Aing teh dona cita-cita tiba heula bulan madu teh aing hayang di kebun suuk. Cik. Yuk aja. Gitu ya. Nuhun berat. Sarua malam Jumaah. Tah ngan ieu teh dosa ti kampura tapi Sae. ai dina impian mah kasep cenah panggih di hieu kaula goreng patut. Hah? Boa-boa ieu mah teh pokona mah kieu we mah. Wayahna eta asna jingga lanceuk anjeun tawala dek dibawa ku kaula kana kaula. Nuhun cicing. Aing dari dirapalan. Cicing ulah kabur pasih lanan cicing. Mohon wa udi. Tiasa sakedap ka itu. Naon? Sakedap. Ka itu abdi rek badami heula. Sok. Aing si laing bet ngahambat da wala. Dek teh hayang geura tepung jeung aceukna. Jeung aceuk sia. Jeung si Ayang. Hayang buru-buru panggil si Ayang aing teh. Teteh si laing. Ulah sok kitu. Nah, sia bet ngahalang-halang wae. Lain ngahalang-halang wiri-wiri urang hayang kawin itu jo maksud gitu. Oh, cenah awewena ge aya di kuring. Teteh heula urang sabenerna mah tadi. Jadi nuturkeun carita. Henteu ujung-ujung ngabajakeun eta. Kayak gitu. Bisi culik. Bisa butuhkan parepeh itu. Make wiwaha segala rupa oge kumaha mun urang dibawa ka itu teh darawa dijieun parepeh.
Hayang dipakai cocok. Hong itu. Ulah kaburu ku asih tadi dia urang make wiwaha teh. Emang patut boga saku dua. Ulah getah sarupateun ulah hayang ngarawo ku siku tenang. Boga saku dua. Kudu boga saku dua. Dua oge aing geus sanajan opat oge kana rosong. Sanaya nu geusieun kalem we atuh. Urang hayang kawin tadi nyaritakeun bari jeung awewe eta manehna teh meuni persis. Abeh dipercaya ku urang. Ulah sok kitu ieu dunungan urang teh eueuh ayeuna teh usum culik. Juragan Arjuna teh teu aya ayeuna teh kapan nu matak di lebah dieu ulahkeun. Keun kumaha kuring ya kumaha kuring. Tapi heuh ya. Heuh eta. Ieu mah jo dek gabrug we kan kumaha kuring we cicing kumaha kuring. Hey, come here. Come on. Geus budami parantos ular kumaha hasil tina musyawarah sidang paripurna anu dipimpin ku ketua umum Dawala. Dokteran Alhamdulillah ieu di bawahan teh wakil-wakil urang teh henteu silih teungeul, henteu silih tuar, teu silih carekan, teu silih suntrung. Da ieu mah wakil-wakil urangna geus prop. Tah abdi teh ti komisi anu 50%. Wah, tiasa. Pun lanceuk dibawa asta jingga asal kuring milu. masih 20%. Wah, tuh lila sama biterek make jalan luhur asta jingga teh dibawa ka awang-awang. Tuh berarti rek dibebeutkeun. Cepi heuh, dek dibebeutkeun di ditu. Moal teh dibobotkeun dina bendungan. Masihna cara juragan hoan mawa tumpak kapal ge ku kurilingan. Yang dewek ongkoh di lemah jantung dibawa ka luhur membungan. Wah, entong kang jaba ku kulinciran dina punuk pripade. Yang dewek kan dina tarang aya ku kulinciran. Teu meunang ada Cenah bejana mah ulah mentas laut. jeung teu meunang ada harladan. Nya heueuh anu ku kulinciran dina tarang ulah mentas laut. Nah, Da ti karebek atuh. lamun naik. Jadi kudu make kapal. Heuh. Jeung eta si Akang teh aya bisul dina bujur paur. Bisa dibawa tapi maneh milu. Abdi milu. Kahiji, kadua ngapek pun lanceuk bawa elehkeun heula kuring gelut. Di mana kuring eleh duaan pek bawa. Beuki dieu aing beuki percaya. Wah, Di lemur mah aing teh para ratu mikayung yun para benak mikasera bolot geus budak era deungeun deudeuh. Serap ningali aing tapi jelema ieu nepi ka teu abus pengaruh aing. Lain jelema samaneang nganu arti ieu bener asta jingga teh. keur nyaman. Keur nyamar jingana. Bener. Ya, sak. Tega pati janji di mana aja eleh asta jingga rek dibawa ku kaula. Kitu. Kuring milu. Tuturkeun teh handap. Oh, dia aling jangan lagi bolan aing kena. Gitu kuring cikan sok hayang nyawa tuh sak jadi yakin dia kawan ini aja lebih kata gempur gitu hirup tenet paeh teu hoes kuring ngepek wae ting dibacaan kudu diganggayong pokona da ieu mah kaputusan si Dawala ieu ulah teu ngahormat teuing Banyak kudu atuh nya ge adi. ngan di dinya lamun dek niat bener kuring dikawinkeun pasti kuring ke bawah dek dibak jalan kumaha oge bener iya puntenna ieu piuaeun awas ya Ade pan. wait tontok wait tak ada di iklan tadi teh Oh, ngan tadi eta si
ibu sakila abus kana iga burung. Hei, tapet. Awas. Eta nepi kakitu di kaya aing diharap. Kayak di ledok. Ya, baru kana. Woi. Wait. Lihat. Wes. Ya kitu jeblag deui lah. Nya gitu. Aja da pugu ngeunah nyeret kali dibawa kali ngenyang ka itu diresotkeun ku aing nepi ka kitu. Padahal ku tanaga manehna kenehnya. Padahal ku tanaga manehna keneh teh. Tah kitu timbangan eta lah. Make tanaga lawahan gitu. Wa anen teh. Jurus wa anen. Pan wa anen aya jurus kitu tah. Naon eta teh bieu Kang? Kumaha dewe kitu. Kasiri dina musik. Hebat ieu jelema. Nganu harti bener ieu astajiga, tapi meureun keur nyamur. Padahal ya buah dewa mun ieu teh. Tapi karikat gitu dina usik lagi gitu. Rikat pisan dina musik di bawah kitu apal we jalan-jalan aing. Kumaha carana ieu? Hei, dulur-dulur kula. Henge. Anu geus janji dek marangan di mana aya karapat bakamantuan. Abdi datang. Brother, everybody, come here. Mereka sesama
samia pada prapta genera pada ingkang prapta merbayak sawontening alas atuh kitu muhun sadayana jisima abdi nampi panyaurti silera panjenengan mangga aya naon tansah diajeng-ajeng ku kituna jisima abdi sadayana tangtos bade ngalaksanakeun karupaing apa pancen di sini panjenengan muga-muga gara saur ganti ayeuna kene supados kahartos ieu mah hari mana cara digoongkeun ngalagu teh eta teh naon goong dibawa cara ditabeuh aya naon jeung ngalagu teh aduh aya naon ieu pangna ku kalau dikumpulkeun dina dieu kaula teh menang ka Bagja bisa gigirin kebagjaan kebingung ngap bingung ngap tah mana jalmina ditungkup ai kebagjaan teh dumeh di teangan anu ngaran asta jinga teh panggih aduh gini ngantos benak anu ngaran asikin asta jinga ayeuna aing ngomong teh aing bersalah atuh aku galak boy aduh da asikin wae teh mah popotonganana Ma Ageng ya almarhum urang mana eta teh upami telepat mah nya eta ti ditu tukang ngadangding di daerah Bogor poho ya aya anu jadi bingung na teh cek si Nyai mah kasep tapi ibu goreng patut atuh ningan eta mah sangaran panginten tong diu sangaran tapi maksud mah sarua da sadayana oge Jawi mah sama maksud anu sangsara mah pada hayang beunghar ngomong tetong tarik teuing dagang gerong teh awet-awet maka jadi awet-awet aing mah sakieu buktina genggerong abdi eta mah genggerong abdi entong make jeung pipilun kana urusan baterai batur tadal mari wayana ulah aing nepi ka dipaehan mah ngan ieu panglumpuhkeun we supaya manehna bisa lumpuh leuleus kayak geus leuleus di bawah ku heula atuh panginten lamun dibantu naon di sana mah ku salina mah kamu nang gubernur raja ya siapa raja teh nyebut bebenua lamun eta jelema goreng patut dibawa urang salana mah kamu nang bebenur raja oh bebendu suganya bebenua kita mah getek pengulang baterai tapi ieu lamun si Nyai teu bogoheun gampang urang balikeun deui we urang bari duit we nya eta mah kumaha kaputusan salira panjenengan atuh ampun eta ngomong ai parantos ka itu bari dipuji-puji urang sadayana aya sakira-kirana goreng diaduna mah urang puji we
sakit tuh wayana tewak kusana wayana gugu kusana oi tengah gugu dikitu wae ayo deh caetan jelema nu hayang kapake sorangan jeung kitu sora pang tarikna tapi gawe pang lenona eta dina lebah dieu urang sadaya ulah nepi ka timbul kecurigaan urang teh nepi ka ulah disebut pahlawan kaburangan anu penting mah urang mah luyu jeung perintah luyu jeung kewajiban ayo penting sadaya ini sadaya itu dah itu goblok ari teh ngarariung tapi teu kadenge naon ieu teh aya anu ngaran AstraZeneca sabaraha pangaosna naon abdi gaduh PCD na mah anu lah nu porno aduh tobat AstraZeneca calon panganten geus aya kulini di leresan mana kayak gempa sabaraha urang nu maotna tobat oh kantenan kada peser obat pilihan itu teh damang jauh mah dina jan hawaraw ai seueur anu mararawat patok sisirian beli kasinggung pokoknya orang tewak ke jelema itu nuduhan hah orang tewak wah ulah ayeuna ka sawah mah gewe datang terus abdi oge beureun ai macul mah tiasa abdi oge bawa aya kene paculeun ampun ieu si bolotnya karena urang sangkalak bakal dibagi duit sabaraha ewang cenah tuh nya ai kana duit goblok sia teu budeg ku duit nyaan ieu urang bakal dialan nyawa dipetik pati teh tuh lamun kurang-kurang lo bijaksana geuning buktina mah mawa balad-balad nganung harti urang teh heueuh dek dipaehan sia dek dibikeun anu ngaran AstraZeneca hape kuring bawa lain dek di kumaha teh lanceuk kuring AstraZeneca teh harus sabenerna kanya Raja uing teh boga awewe geulis ngaranna Wirginingsih tapi heueuh wabwa di kolingan amun di kolingan we di kolingan moal kapercaya aing mah bodoh sia teh dek dikawinkeun dek dikieukeun tah naon heuh dipeureupkeun dihijikeun maksud teh ulah jorang sia lu manehna nu jorang mah moal pek kuring elekeun heula woi musik sia woi iot di kamana sia di kamana sia di kamana di kaya acan ngege kaing euy ngege kaing euy ngegeler si kaing ngegeler ngajago kaing ngedelep anjing kejeng macam dulu itu kawan ya biu jadi kita goblok sih goblok juga jelain musuh aduh lamun bebaturan dituluykeun
Ulah tong nyekek ya. Jeung gara yaman kanu hanaf ya. Eta turunan hoan teh kitu. Dong mah kejeungkik ieu. Wait. Anjir. Bingas. Wait, sakit aya. Ampun aing euy. What? Ari deukeut mah beunang Aduh, Mending ngeper gitu nya euy. Tobat. Halus ya iya. Yang dipuji udah euy. Saya pisan. Wajib disabjak mati. Kira-kira acting gue halus. Kulantaran uing dipuji, mau ditulikeun, cing salamet doakeun. Amin. Ampun aing. Jangan rezeki urang nepi ka kieu dulur. Tah sing jadi contoh. Sulemur sorangan kieu we aing ge. Pira kowe teh nya atuh. Bela anu di imah nepi ka kieu heuh nu di imah. Seret Uluh pinter ngejatna euy. Apa? Iya. Wes. Iya. Woi. Hayangnya hoe. Epang langsung. Lalu kencing ka mana tah? Lepas berat deui. Gagal. Nanasibah nepi ka kieu anjing.
Rashid Saji ayeuna nyata teu saka sarbuk sarian hebat luar biasa. Musik di dieu nyawe heula huyuh wae otak ulah ngajago dok. Oh ya eta ku teneungna ari maneh apruk-aprukan ieu teh mawa misi teu ti nagara. Ari soal misi-pisi ka nagara mah kuring mah moal leupas sabab eta mah saban detik saban menit saban kicep saban angseup bongan kuring hirup ngabdi ka nagara jeung ka bangsa lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung. Lahir kaulaning Gusti Lahir kaulaning Gusti ti mimiti pupucuk pamimpin handapna RT jeung RW eta turuteun kuring. Kaulaning negeri itu Sabab kuring mah apal yen ati uloh wa ati urasul wal ulil amri minkum. Taat ka pangeran ka rasulna jeung ka pamarentahna. Moal maju di negara mun geus patongong-tongong antara umaroh jeung ulama, antara pamimpin jeung rakyatna. Di mana pamimpin geus ngalimed alim ulama geus gaya bad nu beunghar geus kararumad nu miskin geus cecermet tadi dinya geus aya di ambang pintu karusak negara. tuning pintu kehancuran paingan sombong. nyaan tuliskeun terlebih teh paingan teneungnya Gitu nya da kuring mah tuh da sanajan nya ge raja kerajaan di kuring tetapi kaudaulatan mah aya di tangan rakyat. Teu sakawenang-wenang kuring mah milih pamimpin teh turut kana sunah rasul jeung ka pangeran. Batin kaulaning Maha Agung teh teu aya deui semaheun angin Allah. Ceuk pangeran he nu iman. Uncuk bahasa Arab nomor ya ayyuhalladzina amanu tuh he jalma-jalma nu iman poma maneh ulah naon milih bapak-bapak maneh dulur-dulur maneh jadi pamimpin sakira eta jelema masih keneh kupur tuh naon sabab nu kupur lain mata kadatangkeun kabagjaan dunia akhirat lain mata kadatangkeun kamajuan negara malah milih nu kupur mah bakal ngundang malapetaka. Gini eta ya Jadi kuring mau milih anu sejen ieu we di lemur sorangan putra daerah kedah asli kuring mah sabab naon moal aya deui anu bakal bisa apa kana tapak meri dina leuwih lintang ti merina tuh manukna kuduna mah sabab apa kana seluk beluk nya atuh kana adat istiadat basana istiadatna geus apal hartina teh ditarima ku masyarakat nu kitu teh matak moal silo kuring mah Asa-asa ngomumulet aja kurang di daerah. halus iya wait hai wait geus wayot waduh hampuran ulah wayot alah sok hayang nyaho aduh lesotkeun wayot hayang nyaho karasa walala aduh si salamet orang sudah wala dialungkeun fitnah stiker sayang tumampara asta ingat dibongohan di ala urat sarapna hingga ngerelek temut di bumi alam iya itu kalau pasanya
Orang bileungeun teh. pas karena Ieu ulah urat tadina di dieu. Aya kene. Kebewirna ngabodor teh bujul. Tapi itu bau aing gini kita karasa aduh wayahna we wala kaula percaya kana maha kawasa lamun maneh jelema bener moal nepi ka parah-parah teuing cilakana ieu da ini bawa duanana kaula teh ridu Wah ridu jeung beurang Nyai anu geulis wir gini si cepot aing teh nya dek kawinkeun maneh asa awewe we bogoheun ngan ieu pasti raja bakal amok ieu cenah mureunda kasep tapi ieu datang ka itu aduh rang kedut jeung demak leuheuh demek atuh caludi can bau kelek jeung teu apal anu belah mana beungeut ai teh dek dibawa we ku haula dedeuh teuing Nyai anu geulis anak buah ieu ngan omat teh ulah dinya nyeri ieu jelema lamun teh mah lain ieu mun dumeh sangaran hup wih leutik tapi berat ieu jelema teh papa what yo tuna lampah eta kacarius dawala anu tiasa disalametkeun ku Raden Gatotkaca nyaeta keur kakalayangan di luhur disabet ku Raden Gatotkaca lajeng dicanak kahanap ya pilih jadi nuyuh dola ya aduh nuhun agan kumaha nasib pun lancang Paman Arjuna di mana atuh sareng kumaha nasibna salamet kuring jang alhamdulillah nuhun kumaha nasib pun lancang keur mah Paman Arjuna dawala teu aya sumuhun eta oge pulang Wakul paparwe teh samia rempel samia pang sakar mokat pandele si pandan aruh di pagelaran Jawi Karaton Nagara Giriretna Sang Nalendra Prabu Kanda Kamurkan wah ngahaturanan anak ieu sang putri Bupati Gaulan Subakar Adi As ieu mah
Bisik Prabu Kanda Kamurga ngaturan lingis Senopati ngandika ai kumaha teuing ieu nepi ka ayeuna nyeri beheung sosongeteun sok komo ningal anu jadi anak warugana sanggup ngorbankeun jiwa raga kaula tibatan anak jadi korban ieu deui guana anu keur usaha neangan pisalakeunana nepi ka candeuk datang keneh wae anu gelis anak ama wirgining si anu kiwarican keluar ti kamarna dede sabar Gusti ulah kapalanya sabar da parantos dijodoh-jodohkeun parantos aya papasanganan ya benar gitu cek abdi oge gitu panon poe moal bade salahnya surup di mana wae iraha wae bakal dadahan we atuh pulan Gusti laras gitu pikeun hajatan Gus di bejaan ahli-ahli seniman seniman seniwati on pananoes parantos diwartosan parantos atuh ti glamor SOS parantos dina waktosna resepsi teh cenah eta tuang putra teh palai numpak singa Depok atos di mana tah singana keur ngajuru nya eta ti Kang Robot syukur Pancasilatna sahata ngeyeuk seureuna atuh Didin Bajuri Kang Dindin syukur atuh cenah bilih bade ngapawe ya parantos sadayana ge dipanjeran ku abdi Gusti parantos 50% masih atuh anu resep ngadu doma palih ti kidul parantos disayogikeun kalangna kengeng namut cenah kaina ti Pak Haji Sansan Arjasari atut syukur di wetan ti Majalaya sahata bilih bade ngage juru kawih doma Ibu Neni Hayati sareng Ibu Mama Hayati sareng Imas Mintarsi eta teh juru kawih doma aya siap ya nu mawi ku abdi dijahit di sana kana seni wayang golek dijahit nasibna ye syukur sinen calung anu tengah mah ayeuna atuh cenah bilih MC na cenah eta Adina Baran aya Jang Risman sanaos sakedeung peuyeuk nya teu naon eta oge sareng si Jenong bilih bade nanggap main bola di Jalak Harupat oh di lapangan stadion si Jalak Harupat stadion Jalak Harupat ayeuna mah parantos diresmikeun usaha warga Bandung Bagja nu taya papadana boga stadion anu sakitu megahna bogoh atuh main bolana cing sae malihan kamari ge meunang pan minggu nu tukang teh nyaeta 4 hiji oh mohon nya Persikab mohon sareng Gajah Tunggal sareng Gajah Tunggal dan Gajah Bareug
Bade sabaraha dinten sabaraha wengi kulan Gusti ayeuna mah seueur dalang anu nganggur sasi-sasi ieu mah kulan ku ayana korban tsunami teh seueur seniman anu korban oge kabawa palik sanes teu payuk abdi ge sabulan sakali ayeuna mah ya kula hayang gerang ngais incu sakomo lamun incu teh lalaki dah kula Gusti ieu pen surak hambal-hambalan yeuna telakeun patih nagara sampun dumugi tengah sorak kenal Adria ada sang patih sampun dumugi Sumping wala Den Pati sumping bulan Den naon atau sumping patihna atau sumping eta atau sumping mawa pimpinan tuan tapi gini itu mah nungtun monyet iya sampurasun ya ras datang lihat tangan temannya upak kulingan rana daguan dia di luar cebot datang lihat tangan temannya upak kulingan rana tetera angsam ya wilujeng sumpi kakang patih sembah kapihatur ya non wilujeng sumping non selamat kumaha hasil neangan pimpinan tuan kula Raden Astrajinga dikersakeun dina waktu si kaula ngabantun calon mantu calon sarogena si Nyai Wirginingsi bener hasil timalan pingah amarwaka lagaten merah ingkang midanget ingkang midanget ada teuing suka bunga anak kula si Nyai Wirginingsi atuh kula hayang geura tepung jeung calon mantu anu mana coba cana ka dieu kakang Pati anak kasakti saya nanging ieu moho punten bae naon teu cacat minat wae sanes soal teu cacadna pilih ieu mah pilih tuang putri sanemono sanes ieu panuhun ulah bade benu urang jajapkeun deui we ka habitatna ka tempatna habitatna kitu manawi da ieu mah hasil usaha nah ngomong kitu aya naonnya sun pilih ieu mah di mana mantu kaula cing damungeun dibawa ka karaton ieu teh merod ai meron kitu mah doma boah iya cing anu diikat gini baju hidung bawa kadieu gitu bot Cep ka dieu Raden aya di luar Raden Astrajinga dihaturkeun ka Raden Astrajinga supados tiasa dideuheus ka ieu karaton berhatosan siap para petugas banget terus lebat oh iya meureun
Iya Allah. Naon itu para petugas Singarakai. Sarian. Jigana iya berarti. Oh, telepon. Cep. Kadir Raden aya di luar. Raden Astajinga dihaturkeun ke Raden Astajinga supados tiasa dideus ka ieu karaton. Perhatosan. Siap para petugas. Selamat. Oh iya murun. Iya Allah. Naon itu para petugas Singarakai. Sarian. Jigana iya berarti. Silakan dia. Datang nerat tangan demam. Datang nerat tangan demam kalau pakulingan anak merah. Iya. Anu rek ngabuncis gitu. Naon dia? Tukang lais jika Sadaya-daya. Aing keur ngahibur mah engke ke resepsi blegum. naon lengser sana naon geus datang. Nah, ieu lengser geus datang. Naon lengser. Sanes meninggalkan tah ieu. Naon? Anu kasebat Astajinga teh ieu. Hah? Naon? Semun Astajinga teh ieu. Aina asa kabina-bina teuing ge. Belum kena sikat stop. Dedengean teh Astajinga pi manuntun aing. Leras. Sikerap. Nafsu kagila-gila. Nafsu kagila-gila. Bangsat ngahina luar biasa ka aing ieu boga lanceuk. Aing teh lain mata benak gablek duduluhan. Ayeuna aya nu kieu bentukna digubung ka dieu nanaonan sia ngahina ka aing. Atuh aing teu panggih mamontong make jeung jangan rupa-rupa alasan kurang ajar. Berenang bakat tingku hese neanganana nu ngalah suluh di gubuk. Ayaku kabina-bina teuing nasib diri bagja awak aing dihina. Kudu jadi dulu rampung nasib tepi kaki awan. Syah ini montong maka yang datang karena penaik syah dan ayah kanan digubung kujuk lain dibayar sabaraha eta jelema daek dibawa ka dieu. Oh muredan bakat tingku hese neangan nya dari nu ngurak ditewak Anu kan ngari kemarin bekerja kira gitu. Saya nama kieu walawi. montong makanya saya Ieu pangna di Bantun teh aya kasamianana. sarua naon Sieun ieu teh nuju kabung bulengan Petuang Putri. Ku Dewi Wigining si sami penakna dina impenan. Nya kulantaran akur keun soal rupana mah. Cenah eta si Nyai teu kersaeun ka dieu nya urang anterkeun deui we, urang jajabkeun deui. Urang bilarian deui naon rugel naon walawi. Ya orang karena saya. tong boro anak aing sebel nenyona. Pabode si Kerneng atuh. Jauhin oge da piraku aing lalaki izin komo awewe
tobat saya terus baik hai saha syarat abdi asta jingga jajakeun we isina dia ya isi kelala ulah pono harapan maneh nilainya nage keng jodoh itu di doa nama kumitoha pasti we urang di pangkaburkeun abdi kadang-kadang abdi diracun kurang dieu ye ye hari kawin hari diusir itu ampun moal kiat abdi ku adat-adatan di toha aya bahan diperas aing beak harta teh bunghar kena itu syarat maras nganahaun pari pawas cek paripaosna ieu mah bener maneh ngaran asta jingga nuhun ulah hayang kawin gini sih sumun di mana pangi dina impian ulah ya sia daek di papatahan ngomong kitu tak kuya jurig terus disetel heula indah bisa jadi disetel di jalan ya geus menang nyetel beda menang nyetelkeun cenah modal kudu cenah modal kudu kieu daek teh daek ieu mah ngomong sekali ini dibebekeun secara hamdi wae aya odang di balik buta tayokkeun deui ngahina ka makhluk pangeran Jadi ngahina putri raja anu geulis kawanti-wanti kudu kawin ka beruk mah iraha dawe dituna kasih beruk nya dageul jeung atuh dina surat kabar teh ngajeblak raja nagara anu dipunjung-punjung di semah di dama-dama hiji raja gagah perkasa kagungan minantu beruk beda era atuh raja menentukan oa anu keturunanna teh kaiduna teh Sulili oa gitu awas ya itu dosa keturunan balikeun deui sia ieu mah kieu we urang tepangkeun heula we sareng tuang putar montong sanes milih kumahaona milih laras ieu teu mungkin meureun teu luncat mah geus sok luncat pasti tuang putri ningali nu kitu mah gara sok sada sonten nyai ieu nyai anu geulis anak amat tong ka dieu aya setan nyai aya aya uka-uka aya gentayangan nyai dek dikawinkeun ka uka aya penampakan nyai wah hoyong gara terang laras kisalaki nyai parantos sumpik ieu ka dieu geura tingali nyai ka dieu dan umat nyai ulah soak datang niratang demam datang nira eta pisan leres ieu nama kaulan nama tua wa maneh nyilakakeun nyai mawa jurig ka dieu jurig naon nama cenah ngaku nama asta jingga anu mana taglis wah ta ieu lain tobat isini engkang emut keneh dina impenan ieu pisan tobat deui ulu dulu itu nuhun pisan laras pisan iya pisan laki nyai teh budak dihureuyan ieu aduh ising gelis ising aduh tobat teuing Gusti nuhun ama
Nyai enggak tikahkeun ieu pisan laki Nyai teh aman. Wah. Bener-bener anak aing kaporong Gusti. Gusti. Anak kieu-kieu teuing nasib diri bagja awak aing nepi kaki anak aing kaporong. Anak aing kausap setan gara-gara setan aya kadua ka anak aing teh ngarojong ampun teuing aing bakal wiwirang di kolong catang yang gede yang panjang nyai anak aing ulah kaporong eta teh jurig lain bisa laki nyai jurig eta nyai naon ari ama kejeng jurig sagala hudang-hudang terus pisan ieu bae tong ditikahkeun di masa tepung oge punah pada wangsule isin cicing wangsule mau ongkosan untung mah kejeng hayang dianteurkeun da geus kolot meuli teh ka itu kaburi ini teh cuh we seurik tabiling bae kunjung aing nu nganterkeun lagi eta ku gede hulu mah kejeng hayang dianteurkeun jeung na lama ulah geus Nyai sarua jeung maehan ama bakal wiwirang ku tatangga-tatangga nagara sobat-sobat ama cenah meureun ama boga binantu kanu goreng patut nah saur saha goreng patut kasep teh ama kasep ceuk Nyai mah sakieu mencerana di mana dukuna teh si goblok nepi kana apa kitu pajarkeun teh kasep sakitu jeung pegek jeung model bojo ka abdi nyebatna teh si manis padahal anak aing kasep tenang coba moal teh di dukun ayo enggak tikahkeun ulah Nyai ulah hei cepot hayang sabaraha juta sia dibere duit ku aing asa balik nya teh kedah masihana artos bade wangsule nage kulan kasadayana ieu sawios teu kedah jajapkeun isin abdi isin abdi ge boga harga diri atuh bade ngojay we di nya bade permios kasadayana kaula nuhun paehan paehan Kang anak aing ngagabrug nu gelo hai Nyai kamerang kesya tobat bau kelek aduh nu dua hati kemang soca mustika akang di pawenangan ngarayu jurig mustika akang di Pangalengan ngureleng pawenangan Mapai jalan satapak jog anyong ke hiji lemur teu karasa juga teu karasa capena da akang puguh numpak ojek coba meundeuk teh mah bener ge maki gituan anya nu gelo meureun ampun teh ampun kantong muli ulah ceurik tong dicencurikan aduh diraoseun Kang coba bakating ku bogo eta sorak kitu ge pajalkeun teh raoseun ya kating pakai mahuji ulah Kang enggak amati kahkeun enggak upami Kang jeung ramanya Kaputra sawios atuh Nyai dina waktu sayeuna bade ngusir ieu jalmi entong make jeung diusir Nyai wantun maehanana ka ieu mangkelu bener
malah sok mau jadi dosa namun Krishna ya paehan harapan amat tuman lain jelema piluyan amat nanaona teteh nyai nanaona nyai piluyan tegang patilan punya sawarga Gunawi Ayu papatan patah perlaya saang bulan 14 tegenek sareng temalik Balumbang Timur Jalan ke desa Sapuan piluyan dunya engkang sanaos tacan ngaliwatan tika dasrina teh hiji panutan kalbu bebende pamepes hate bebereuh anu geus manuk piluyan timatan kaula teh kaun tuntipung katamang bias laksana kapinuriat leuwih hade pae ngabali anak amal gelis kelanan nyai kadieun heug atuh ku amanah kadieun heula Krishna no kadieun bagus atunaha letik di ais minum maneh geus teu aya teh teuing ku ama dikawinkeun dan omat ka para wartawan ulah diasupkeun kana surat kabar nyai kawin ampun tapi astajinga dikawinkeun ku aing alhamdulillah goblok ayah gitu nuhun atuh ayah palai sabari hiji kawan putu ti abdi teh sudi biji anak ti sia ku aing dijejek pencet nya eta mah kumaha aku akina wah cilaka raja tenang hek ku kaula dikawinkeun tapi inget hayang duit sabaraha juta sia ayeuna kawin ayeuna serahkeun deui ya bangkewe atuh lah ya sok nyai kadieu lembe mana be aing wakilan kitu rek kawinkeun ka Bapak Lembe anu geus dikontrak Bapak Lembe ka dieu lembe nu geus dipanjer mana dieu sabeudeuh he Bapak Lembe datos di kamari di dieu nanti tebih teh lembe teh urang mana atuh ieu lembe teh jauh pisan mun tas laut nu sakambangan denggelet tonilar yang itu mah nggak curik ke himah bakti bulan Gusti ya Bapak Lembe nyumun artis aja namanya aduh cerita hatam ya iya curik ke himah bakti bulan Gusti ya Bapak Lembe nyumun artis aja namanya aduh cerita hatam ya iya wayana anak kaula kawinkeun ku si bapak ngawakila anu hak nikahkeun mah salira ku aing nyumun mangga saya sok aya jejak punjene Gusti pangawinkeun anak kaula cing nepi ka beres kayaknya bidin pangawinkeun bidin anu neng dupi anu bade ditikahkeun teh kaula Bapak ulu si neng ieu anu geulis ka wanti-wanti mana atuh calon pameget calon panganten pamegeta karep ini si Nabila ayo kapayun empah Ustad Ayub lebih enak anu mana
iya pisalah kau pisalekin kaula teh gigireun kaula anu eta Kang gitu lebih berat deh potong. hei kawin geus ya kawin hayang sabaraha juta be ai kitu sih ayeuna kawinkeun ayeuna cenah diserahkeun deui ya cuma kumaha cara ge we bagian Sekalian we surat kawin jeung surat serah sekalian bareng. bisa jadi surat kawin jeung surat serah teh di dieu hiji mangga Neng kaula nun dupi kakasih teh saha kaula Wirginingsih Lin diserat Lin. binti Kang Rama Prabu Kanda Kamurkan binti Prabu Kanda Kamurkan salaku raja negara ieu Giriretna tapi lo dupi calon pengantin pamegete abdi saha abdi asa jingga ngaran teh asa jingga Astra Jingga bin Semar bin Semar bin Semur Semar oh Semar Bin Carung ayeuna bade naroskeun ka Neng Dupi pala ditikahkeun anak kaya Astra Jingga teh nahan teu dijeger-jeger ku sepuh henteu diadu-adu maksud teh henteu kahoyong kaula istuning cilik putih celak herang kapal lain Neng nyalira laras sumuhun sen teu diadu-adu ku sepuh henteu Dupi Astra Jingga palaina ka Neng Wirginingsih teh teu dijebet-jebet ku saha wae sugan kitu ditotog-totog henteu ulan kahoyong abdi heeh teu aya unsur paksaan teu aya pada cinta sumuh-sumuhun bangga ai parantos kitu mah bade ngawakilkeun wae ya kami kan buru wae yang ngomong sok aju ka dieu geuling sok pindah ka hareup Astra Jingga kae mangga kapayunkeun pandangan Gusti Prabu tah kitu kumaha geus kieu atuh sih sakedap mangga bade dituntun ku abdi teh nepi bade jalina sok tuntun gitu. kaula salaku raja kula salaku raja negara Giriretna Prabu dupi kakasih teh aing pirahku sia teh apa ka raja sorangan kana kamurka sumuhun kaula Prabu kana kamurka salaku ramana putri ya saurkeun kaula salaku raja kana kamurka bapana putri Dewi Wirginingsih ayeuna dinten ieu bade ngalihkeun minlahkeun pun anak tina alam lalagasan kana alam rimitan pokona mah kawin nah ieu raja teh bedegong nyaeta Wirginingsih ka Astra Jingga bin Semar pokot tarima abdi nikah ka Dewi Wirginingsih putrina Prabu kana kamurka raja negara Giriretna sah mas kawin goblok kalayan mas kawin dan teu kabantuna naon menengnya celok di dia tuh coba cacan teu sah Kawin di ajuk itu. tapi kalau gagal kira kawinnya atuh pohon deui aing namanya teh sepok nyai Neng kaula nun bade nyuhunkeun mas kawin sabaraha cing gede nyi mental negara mental mas biji kemana sih itu jembatan aya bahan batal yang kawin jeuh deh Malu
Aduh Kakang mah kesebel teu kawin jadi poho deui Kang. Kaula teh pas kawin nama anu jodoh moal tiasa pegat deui ka nya ka deudeuh ka cinta ka welas ka asih ka kaula eta mas kawinna ieu wah cilaka Wah bahaya. mangga ini mah urang sakeun ya lebih teuing ieu ngala lapar saya nu ngantosan metu Oh tangtol. Mulai serah terima heula gitu. bisi yang membisi mas kawin teh ku perangkat alat silat Alas alat sholat poh deuna nya lebih pohoan teh haula ngawinkeun wir geuning sih ka asna jinga bin Semar kalayan mas kawin kanya kadeudeuk ka cinta kula kanya ana ieu si cepot kana kaula pot ngomong tarima abdi nikah ka Dewi Wirginingsih putra tegas Prabu Kadaka Murka kalayan mas kawin kanya kadeudeuk ka ulas ka asih anu moal pegat deui sah mana Naon? dengan tanya Isyah ya. Aduh amat bangga geura munjungan ke tuang rama nyai munjungan parantos sereng sewe cinak nama lah iya gedeng kepaneri ngajejek nog mah ya kusuma agung dina upacara adat mah namun si Cepot mah lain ngajejek nog ngajejek waduk ya tidak naon Atau jejak mitoha. ya putra dinanggoning rumah tangga teh doana macing runtut raut wah ya sok Cepot munjungan geus teu kudu wah abdi parantos kawin ye pek didoakeun Cepot Runtut raut. cing mangihan rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah goblok isna kuaslin ka putra we wah doana didoakeun ku anu aduh bagja teuing kaula kaku kituna atuh sok ayeuna mah sadayana urang sami ngadoa branyai bebek Beber layar. bebek maksud teh beber layar tarik jangkar Tarik tama. iya tong rusuh teuing atuh be tak kitu beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan hidup bakal ngambah dina sagara rumah tangga muga-muga dina sajeuring rumah tangga teh ulah ropoh ulah ripuh anggur sing repeh rapi runtut raut sauyunan sagegeus sapihanean muncai jadi saleuwi mundarat jadi ayeuna cenah diserahkeun deui tah ayeuna cenah diserahkeun deui mangga ina muda abdi mah teu tadak kumasyarakina eta mah sapot sisep ku aing dibekalan hayang sabaraha duit asal ayeuna serahkeun deui anak aing jadi randa beng serahkeun sae kumaha tuh parantos kejadian begini aduh tacan naon-naon tacan seren sumeren diri kaula kasalira ayeuna parantos bade dipirak deui teng teuingeun nyai tengkang hoyong bulan rayagung heula aya bulan madu eta jadi nurun ngabodor nama kaing tapi rada nyarinya Bener. Sana naon ke geus klop eta. guys kalau aya rada ge naon we sarua Hayang make jeung hayang bulan alaeun we yakin. abdi salaku salakina ieu pun bojo jeung ayeuna parantos sah panginten jadi pun bojo benar patina uripna hirupna Buuk salamar getih. tilahirna nugi ka batina buukna salamar getihna satetes amakan salami kaluar nyawa naon paribasana kaluar nyawa tina raga asa babarengan jeung sim kuring da puguh jodoh anu geus paratotos ayeuna kuring teh antara pun bojo sareng sim kuring teh istuning cinta pacinta-cinta pada suka ayeuna parantos dialihkeun parantos sayang saya abdi teh parantos kebale nyungcung ayeuna abdi salaku salakina bade naroskeun nu pieu teh leres tuang putra benar
tadi Syatana tuang putra ditikahkan statusnya tenaon gadis syahan tanggal walar aing bapakna upami parantos wawancara oge jasa lakina da abdi bade tanggung jawab salaku salakina sim kuring parantos jadi salakina anu kudu tanggung jawab lahirna batina ka ieu pun bojo bukna salamar amakanana sadami getihna satetes saha-saha anu wani ngaganggu karena wujudna atawa karena katengtreman rumah tangga sim kuring sareng pun bojo dina harti sim kuring bakal ngayakeun tindakan saha bae urang mana bae ti mana bae anu bade ngaganggu karena ayana rumah tangga sim kuring sareng pun bojo sim kuring sanggup ancur lebur papan kali tulis dayana bilih panasaran dayana mah parantos sah ieu teh tuang putra teh anu sim kuring bade dibantu deh neng hayu keluar kurang ajar bangsa aya tewak rai lebih iraha dibayarna ieu teh nya nu matak perlu diheulakeun duit teh kitu da daya dari wahan ge mah baru ingat kana mayar kana ditampili aing atuh tong waka dikawinkeun kudu macan mayar aduh mah kaning memeh ka dieu teh aing teh nyok hayam kaulan coba teuing wisi bieuna ceking Ciraja mah bakal leuwih ari tahu nyawe geuning leuwih teh leuwih nyeri disosor ti korona si cabot nyai wayana nyai ponggana geus cuma takat sampelak kami tawata si bangsa yakin modal siap nuhun kang syawang suna tersangka bapak doa bapak iya abdi teh kieu ma terus laksana abdi teh terus kawin bapak jangan beulis aduh kauntun tipung kata Mang Behas nya hilas teh cinta ya kakang nama ke sasauran kitu kaula teh lahir batin salira teh punjungan kaula semakeun kaula engkang nuhun penas ti kersayang tumampara panah anu nyemprung dilepaskeun tina gonewa ku ieu raja nya anu disasar Astra Jingga nanging rikatna ieu patih nagara nyata kana kasekti ngarawu Astra Jingga sareng ieu sang putri dicana kabur bangsat kurang ajar anak aing bawa barang sang Nalendra bade ngebledik ieu patih nagara anu nyanak Asta Jingga sareng Dewi Wirginingsih datan nirata ngademan sampurasun angin datan nirata ngademan ewa pamulinganan genera Kang Samya Prapta geuning anger Prabu aya di luar ieu toba geuning ieu kasepuhan ti astina wilujeng sumpik paman wilujeng sumpik nuhun sareng saha paman seueur atuh tepina damel urang kalebet karaton aya pikir saeunaon geuning ieu kasepuhan dikangaleun teuing ngabanaleun kumat-kumat datang tinang kasepuhan
ayo baksana we unggul naon Numawi anger kautusku Raja Negara Astina Prabu Duryodana wiri anger Prabu Duryodana teh kagungan putra pameget kakasihna teh Mandra Komara aya eta Mandra Komara teh katari kataji ka pati-pati ka Petang Kasmara ka tuang putra lo Cep Mandra teh Cep Mandra teh eta oge dulurna nya Omas pada giring ka dieu sareng Cep Mas tuh gitu meloy bade ngalamar tubah laras babatnya aduh pun anak parantos dialihkeun tina alam lalagasan kana alam bermitan cikeneh pun anak si Nyai geus boga salaki kasaha ka urang mana kaburangan pisan aswata ilah nikah nembe lamun mangkukna ka dieu mah tamanya nu matak oge geuning teu geuning teh acan ka kuping raramean borora hayang hibur boga pinantu gejul kayak pinantu gejul kumaha ka urang mana nger dikawinkeun da budakna bogoheun pisan ka anak si Semar ngaranna teh si Cepot asa jingga nah kita ngerti kaporong teh wah boy si Cepot anu kuleuheun nu make ikat beungeut geuleuh ya nah eta darah biru dikawinkeun ka darah beku si Cepot gede milik teh si Boblom si Semar bapana turunan jin murah ku kaula ge bieu terek dipaehan nanging kaula teh boga lanceuk punya nyaah teuing ka si Cepot jeung anak kaula disalametkeun tuh dibawa ka luhur dibawa ka alas pring gandingan salaboboa nah upami salira tiasa nyanak pun anak mangga urang kawinkeun bari paehan si Cepotna nah bere parantos aya kitu punten anger siapkeun tenaga pikiran urang tuturkeun geuning kitu urang tuturkeun